Pemirsa kaum dangu sadaya, wilujeng patepang deui di Jomantara, tangtosna dina pedaran carita Sunda, carita Wadul, dina judul Si Koncleng, bagian anu ka-27. Pamirsa kumaha dararamang dina danget ieu, syukur upami dararamang mah, Mang Egi oge saparakanca, tangtosna aya dina sehat walafiat. Sareng pamugi urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sareng pamugi urang dipaparin kalancaran dina sagala urusan. Kukituna sateu acana Mang Medar ieu carita Sunda, tong hilap ka pamirsa disuhunkeun dukunganana nya. Subscribe, like, sareng komentarna kitu tah. Oge cek bahasa deng-dengeun mah nyalakan sajalah tombol loncengnya supados menyala terus gitunya, supados Mang Egi tiasa mintonkeun deui carita-carita anu saterasna nyata carita Sunda nanya. Oge pamirsa tiasa ngupdate naon anu baris di pedarku Mang biasa masih direncangan ku rencang anu satia. Itunya sareng Mang Operator biasa nyata Mitra Kusuma Rekor gitu tanya. Mangga bae Mang Operator, supados tong nundutan ngopi dewe lah gitu. Aduh ampun teuing. Mangga tong nyang kolong ting kana waktos urang pedar wae carita Sunda, carita Wadul Si Koncleng dina bagian anu ka-27 urang ngamimitian. Geus teu kara sajleng, oyo waktu geus murid yo. Itu tingali panon poe geus tunggang gunung. Cirinding urang teh waktuna balik ya teh. Oh iya Abah, ayo ah. Inya geuninganan itu panon poe. Tos lingsir ngulon kitu, cirinding irek deui ganti ku peuting. Ambuna, ya. Aya naon ieu? Abahna sok gerak-gerok wae ai taeun teh. Ya keur digawe ai taeun teh. Ya, tuh tingali panon poe. Geus lingsir ngulon. Ieu cirinding beurang rek ganti ku peuting. Ya, hayu urang geura balik ya. Ai, heueuh nya. Saking jongjona digawe, teu karasa geus burit taeun teh. Cek hayu ah, urang geura papariat, anggur memening geura balik. Yang Koncleng, ayo atuh. Siap dah. Koncleng mah sudah menunggu. Ayo ah tinggal berangkat. Aduh. Yang ieu hayo geura bebersih yeuh. Aduh. Taeun teh. Ya cek atuh hayu ah, urang geura marulang ya. Alhamdulillah urang geus nyampe ya ka imah. Pagawean geus lumayan ah, paling geus sapoeun deui eta Jang Koncleng. Iya Bah, paling oge sapoeun deui. Biasa wae lah isukan mah Koncleng rek milu deui Abah. Nya ah, cik heula bebersih we heulaanan. Geus bebersih. Urang dahar bareng liwe lah. Itu si Nyai ya. Keur masak sigana mah. Nya Wah, ieu rek bebersih heula ah. Bari sakalian urang salat asyar. Nya hayu cik.
Koncleng ayeuna urang bebersih geus salat asar atuh geus nya urang dahar bareng oge geus ayeuna mah urang tinggal ngawangkong we heulaanan bari nunggu waktu magrib. Mangga bah sumuhun. Kieu yo Jang Koncleng. Ai abah mah pamikiran mah inget wae ka Jang Samran ieu teh yeuh. Nah arina nasibannya beuteus sangka. Nah geuning Jang Samran bet ditahan kitu nya. Ari jelema galalede sok haryaneun ari kanu leutik. Nya kitu abah. Geus kitu teh ya. Ngaranna ge jelema leutik bah, sok aya we kitu. Nu leutik mah keur dina benerna ge salah we nu aya. Sakomona lamun salah keur dina benerna ge ya teu we teu dianggap bener. Iya Jang, ngan kumaha carana ieu? Sangkan eta Jang Samran bisa bebas deui. Tetep we abah mah ye teu ngeunah pamikiran ya. Bet harianeun teuing nya ari deung-deungeun. Cik sakirana kumaha ya Jang Koncleng? Ari sabenerna mah Koncleng ge pamikiran mah keur ngacacang ya teh. Keur nyara cara nah kudu kumaha ieu teh yeuh ampun teuing ngeun muga-muga mah aya pijalaneunana ya urang sabar we heulaanan abah. Iya Jang, aya jalan ge meureun urang kudu berusaha. Ari tah mah urang rek cicing wae rek kieu wae rek kumaha atuh. Api jalaneunana asa kuararane ari Jang Koncleng. Keun heulaanan bah, keun heulaanan. Ya mudah-mudahan isuk jaganing geto aya pikeun jalana nyaeta pikeun ngabebaskeun Kang Samran ieu teh. Bet aya we ai teu teh nya. Padahal pasal anu teu sapiraha nya. Upedah teu merek pungutan tina unggal poena. Nah, bet ditewak. Nya, ngeun abah mah anu teu kaharti ge kieu yo. Nah, bet Jang Samran teh cenah maling ente. Nah kumaha naonnya nah nya kitu. Tapi abah mah teu percaya. Ya, ari Koncleng ge teu nganteur hal anu eta mah. Sigana mah ieu mah ceuk bahasa batur teh mah ada sesuatu dan lain hal yang disembunyikan itu demi kepentingan mereka-mereka. Kepentingan baliau-baliau yang meraih keberuntungan merugikan lain pihak. Maksud Jang Koncleng kumaha maksudna? Ya seperti itu wah. Ya maranehna anu milampah batur lah nu kena batuna. Ya memang seperti itu. Aya istilah cuci tangan teh wah. Jeung deui aya istilah lempar batu sembunyi tangan. Lah komo zaman ayeuna mah seueur anu istilahna cari muka demi ingin mendapatkan penilaian dari atasan. Biasa sok loba nu cari muka teh ya bah. Nya ari hal anu eta mah teu kiwari teu keur jaman abah ngora. Memang pasti aya wae nu kitu mah. Ngeun ari ieu mah ieu asa ku kabina-bina nya. Teu tuah teu dosa Jang Samran ngeun ukur teu nyumponan kahayangna nyata
nyumponan pungutan teh nah hanya bet dicerek bet dianggap sakitan harian teuing bet teganya ai jelema galedek lah. Iya lah bah, aduh. Hari pusing nama ya konceleng ngan ataku ngan hal anu seperti kemana. Ya dek kudu dipusingan sih sebenarnya mah dah keun we heulana lah. Pamirsa, urang tunda heula lalakon si konceleng anu keur gundreng ngawangkong jeung Abah Samin. Urang kocapkeun kaayaan di Tuan Sangkur anu ayeuna keur riung mungpulung atanapi keur nyawalakeun kaayaan Neng Nince anu di poe ka poe makin parna bae panyakitna. Mangga wilujeng ngadangukeun. Waduh Tuan, ieu kiwari kaayaan makin rumit bae nya mikiranana ieu nyaeta ka Neng Nince. Betul sekali itu Mandor Norman. Hari ini sudah 5 orang para tabib, para dukun sakti yang datang ke sini. Satu pun tidak ada hasilnya. Bahkan keadaan Neng Nince makin mengkhawatirkan. Iya, saya juga bingung ini. Kudu kumahanya. Aduh, ampura bae Tuan. Norman, sim kuring mah karak datang ya. Biasa geus ganti rembah guru. Kumaha ya. Kayaan di dieu kumaha. Ya, seperti begini. Keadaan anak saya semakin parah, semakin mengkhawatirkan. Tapi mengenai pencuri teh kumaha ya? Norman? Alhamdulillah, geus kacerek, geus katewak, bahkan kiwari keur ngaringkuk we di kamar tahanan. Keun teuing lah. Oh, bagus. Berarti hasil gawe mararaneh geus memuaskeun. Geus aya perkembangan. Lain kitu Tuan? Iya. Kalau masalah itu saya juga angkat jempol. Terima kasih. Cuman terus terang saya belum merasa tenang kalau keadaan anak saya belum sembuh. Tah, ayeuna mah kieu bae, geus. Ieu saya embar-embarkeun deui belah ka tiap-tiap loksok. Rek si Caca, rek Kurica, nu kaya nu miskin, nek budak angon tanek saha. Ari bisa nyageurkeun mah. Lain kitu Tuan. Iya betul sekali. Bahkan saya akan memberikan imbalan yang memuaskan demi anak saya. Akan saya jadikan menantu. Dan ini perkebunan akan saya alihkan kepada orang yang bisa menyembuhkan anak saya. Wah. Lamun kula bisa yuk, Kang Dudung. Doangna bae. Hanjakal ah. Kula ge teu bisa ya nyageurkeun Neng Nince. Kudu kumahanya. Kan urang tingalikeun bae sugan lah. Aya nu bisa nyageurkeun. Nyalah nya. Wah,
Kemana si Dulhak? 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 Iya, aya naon juragan mandor? Lain. Cik coba. Tempohlah kayaan si Samran di kamar tahanan. Ya, ditengok dulu ke sana. Bagaimana keadaan dia dan sekalian kasih makan? Ngatik dibere dahar segala tuan. Keurnaon lah. Tumaneun. Oh, tuan. Rek naon dikasih makan. Keun we jur we lah tah. Tah modar sekalian. Tuh malah jelema colotok itu mah. Tidak bisa seperti itu. Nanti kita korek keterangannya. Dia itu banyak atau tidak balat-balatnya. Dengan siapa-siapa saja dia mencuri. Oh ya kalau begitu. Itu mah terserah tuan saja. Aku segera tempuh lah kalau itu tuh. Oh Dulhak, mari bawa kendahareun kalau itu. Siap. Kang Dodong, juragan mandor siap lah. Lah kacida teuing asa betu haryaneun. Ngalaman aing ngaringkuk ya di kamar tahanan. Duh, meni cara rupak jeung loba reungit. Iya. Aduh. Mana beuteung lapar deui ya. Aduh. Diisuk ieu can kaasupan laleur-laleur acan. Dah. Celeng koncleng. Nah, ieu nasib akang. Wecek teuing. Kudu kumaha ye geus kieu akang ye, celeng. Bakal kieu jadi nanya. Sora aya lengkah. Jelema ka dieu ye. Sora anu leumpang sahanya. Keun. Samran. Karasa koe laing. No mantak ye, hirup mah ulah sok mawa maneh. Coba maneh lamun nurutkeun kana kahayang dunungan. Moal meureun ngalaman seperti kieu. Ngaringkuk di pangberokan, ngaringkuk di kamar tahanan. Maneh moal ngalaman meureun. Gila aing Dulhak. Ieu malah kumaha aing belah. Aing nu ngarasakeun, aing nu ngalakonan. Ngeun aing teu ngeunaheun. Nah, aing dituduh pamalingan. Pelebah mana malingna aing. Parangsa mah ceuk rarasaan jeung memang sanyana. Boro-boro sampai pintalan atana pitonan. Sapucuk pegeh salembar. Can aing can kosi. Tapi nah ari laing betega amat karena aing geus mitnah seperti kitu. Rasakeun we lah kumaneh. Eta ciri-ciri jelema anu cucungah. Jelema anu teu daek taat kana aturan. Tah ieu hukumanana karasa lah. Geus lah, ulah loba ting bacot. Yeuh. Tewek mau parab keur maneh, lainan bisi modar. Lamun teu dibere dahar. Dewek mah mending keneh modar lah daripada di kieu-kieu mah. Teu bisa kitu yeuh. Ieu masih kan dikarunyaan. Maju yeuh. Sok. Aing padahal mah lapar. Nuhun. Aing geus dibere dahar. Geus, loba bacot bae ya. Tinggal kendenya kuenya. Heug bae atuh. Kumaha Dulhak?
Geus dibere dahar. Beres, juragan beres. Tah, keun tahanan geus ngaringkup. Iwari urang coba belah patroli ka kebon. Kang Dudungnya. Oh siap lah. Memang orang patroli heula bisi aya di batur-baturna anu bahan ngarugikeun ka perusahaan. Oh, jadi kalian mau ngontrol lagi keadaan? Begitu? Iya, Tuan. Biar perusahaan kita aman lah. Ya, kalau begitu silahkan. Dan kalau bisa, Dulhak, kamu di sini saja ya. Jangan ikut sama mereka. Tuan, kalau tidak ada orang di sini, ya takut ada Tuan ada keperluan-keperluan yang sekiranya membutuhkan orang. Oh, siap Tuan. Saya mah di sini saja ya. Ya, jangan ikut mereka. Siap. Kalau begitu, Tuan. Enggak semana cicing bade dieu. Kami bela duanya jeung Kang Dudung ya. Mangga juragan. Ayo Kang Dudung ah. Ayo. Kieu yo. Oh Nurman. Ari maksud mane kumaha yeuh? Pan kaayaan di imana Tuan keur genting, kaayaan yang ngincu. Tapi nah bet ngajak keluar kumaha yeuh? Kieu yeuh. Pan aya uruskeun. Aya obroleun anu memang ulah sampai kanyawan ku Tuan. Oh gitu. Yeuh, wari urang mangpengker di Nurehe. Mangpengker di Nurehe. Kapeting barang-barang panjutan urang, barang-barang anu geus dikumpulkeun. Boh tina pungutan jeung nu selundupan. Ayeuna geus siap dikirim kitu tah. Siap dijadikeun duit. Oh, iya. Dewek teu eling euy nu eta. Ih, kana piduiteun mah piraku teh teu eling. Keun we lah. Urusan sini ceu mah jaya. Kolotna ieu nya urang-urang lah. Urang jadikeun duit we heulaanan. Pan ari geus loba duit mah urang geunah we nu hayang kumaha ge. Oh, siap lah amun kitu mah. Ayo. Batur-batur anu sa komplotannya urang dikontekan supaya siap-siap urang ngirim lah. Ngan ieu kumaha ya urusan si Sakon ieu? Nah, si Sakon mah bet rada linghas kitunya. Siga nu teu panuju kana kalakuan urang. Wah, keun teuing. Tinggal Sakon sahulu ieu. Pitaskeun bae peheungna mah je. Alah, bahan cucungah mah nya. Teu nyaho kana untung saya mah. Nya, sok pahlawan hirupna lah. Sok benereun bae nu hayang. Ayo. Tuh batur-batur geus aya kumpul di saung. Ayo urang sampeurkeun. Hei, Kosim, kumaha ye? Barang-barang anu bahan dikirim, nah geus siap? Siap. Masalah pengiriman mah sekarang juga pada dilaksanakan. Ngan iya ngantosan juragan bae pan can aya modong hol. Maklum. Pandi mah tuan aya kasibukan. Geus ngabereskeun nu ditangkep teh keur beurang. Oh nya. Menang sabaraha ton kira-kira? Alhamdulillah tina barang selundupan jeung pungutan ti karyawan tos terkumpul 4 ton. Cocok. Bakal
Ngeju gede ya urang ya Kang Dudung. Oh, pastilah, beres. Pemirsa urang tunda heula sakedap kaayaan Mandor Nurman jeung batur-baturna. Urang kocapkeun kaayaan si Koncleng anu aya di bumina Abah Samit. Wilujeng ngadangukeun. Aduh, Abah dikarasa deui nya urang diganti ku peuting. Ngeun Koncleng mambet asa hareudang bayeung yang yeuh hayang niis. Oh, nah. Can hayang sare kitu jang Koncleng. Da acan Abah. Heuwe Abah rek istirahat mah, Koncleng merek ngaso heula di payun. Abah mah asa cararaf ya teh ya. Abah rek di heula nya ngampih ya. Mohon mangga. Ya, yang berasa penasaran. Nah, Kang Samran bet goreng nasibnya. Lah, cik. Iya hati aing asa teu pararuguh ye. Nah, bet dorojoy kitu tah yang keluar ti dieu ye. Nya rek keliling we heulana di kampung ieu. Susuganan we aya anu ronda gitu dah. Rek neangkeun ka pos ronda. Rek lunglang lingling heula lah. Ya can hayang sare yeuh. Ieu dewek kabulah mana ieu nya? Kabulah kulon ieu dewek ieu. Bet kasih si lembur, kasih si kebun enteh. Lah. Iyalah bari ningali kaayaan we ieu, kabeneran ieu. Bulan keur rada caang ieu, bentang keur tingkaretip. Duh, asa kuwararaas. Lumayan ieu rada caang ya. Ya rek lunglang lingling we heulaana di dieu ye. Di sisi perkebunan teh. Sugan we aya papanggihan manggih-manggih beurit kitu tah. Aduh. Loh. Hari itu rencang lampu. Kiceng-kiceng lampu aya naonnya. Cik garek diintip Luh. Nah lampu na dapat dipareuman. Lah, keun. Bet aya nu kurang beres siga nama ieu. Lah, rek diintip si hayang nyaho. Nah aya naon teh teh. Pamirsa kaum dangu sadaya, rupina urang cekapeun heula dugi ka dieu. Carita Sunda, carita Wadul, dina judul Si Koncleng bagian anu ka-27. Hatur nuhun dina sagala perhatosanana sareng nyuhunkeun dihapunten bilih aya cariosan-cariosan anu kirang merenah ka kupingna oge dina tata cara penyampaianana sakali deui Mang Egi nyuhunkeun dihapunten. Mang Egi saparakanca bade amit mundur amit mungkur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.